Teh ika bita ku makaroni basahna, teteh ih hayang makaroni basahna. Loba pisan nu ngaromen majar teh cenah kabita ku makaroni basahna. Heueuh sok dibacaan we hungkul komenan teh tara dibales. Atuh da meureun lamun dibalesan saurang kudu dibalesan kabeh. Mata kalampurannya kamarane nu sok ngaromen tapi ku abi tara dibalesan. Heueuh nu nanyakeun bumbuna naon, resepna naon, terus makaronina make merek naon. Ieuh bumbuna mah teu aneh-anehnya. Ngan saukur bawang bodas tapi berhubung abi makan jualanna jeung seblak jadinya enggeus we make bumbu seblak. Hayu atuh barudak maraneh nu kabita ku makaroni basahna geraja-rajan ke warung abi. Pirahku kepieulaan ku nu jarauh. Tah ieu ge si Neng jauh-jauh ti Cipetir ngahaja jajan ke warung abi. Lanjut ieu si teteh duaan anu ngahaja jauh-jauh hayang ngasaan makaroni basahna. Terus lanjut di dieu ge aya si Ayu and the Gang anu jarajan makaroni basah seblak jeung pangsit chili oil. Ieu mah lain pelanggan deui nya tapi geus langganan soalna mari neng jajana. Lanjut terus di dieu ge si Neng jeung si Aa anu jarajan makaroni basah tapi hilap teuing orang mana. Terus di dieu ge barudak anu marulang sakola anu ngahaja nyimpang jajan ke warung abi. Kade marane ulah salpok ka pemandangan hareupeun warung. Heueuh atuh da hareupeun warung teh anuk nyararampa jemuran baju anu pinuh ku bajuna. Da kumaha atuh ngaranna ge warung hareupeun teras imah. Terus lanjut ieu si Neng anu sok resep cenah ningal konten-konten abdi keur nyieun makaroni basah. Mangkana penasaran hayang nyobaan. Terus oge aya si Embil jeung babaturanna jarajan seblak. Terus aya si Neng jajan makaroni basah. Lanjut aya di barudak sakola anu hilap teuing jajan naon. Tapi da moal jauh ti makaroni basah jeung pisang keju. Terus aya si Aa anu jajan makaroni basah jeung burger. Terus oge di dieu teh si Neng anu jajan minuman. Terus lanjut ka sorena aya si Ramdan anu omongna arek mawa babaturanna tapi jajana teh sorangan deui. Terus lanjut aya si Aa anu keur garalau cenah lamun galau teh sok hayang jajan anu lada-lada. Mani sok aya-aya wae nya eta barudak. Terus terakhir aya si teteh jeung si Aa anu jarajan seblak. Kurantaran ieu teh jajana burit jadi kamagriban di warung abi.